سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام ذي الجلال والإكرام الذي أرسل رسوله رحمة للأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار السلام وتنزينا من أحوال يوم الزهام. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكمه الكتاب العزيز الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكره وتعبدا بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسراء والمعراج تعليم للأمة. وعد الله تعالى بقوله ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأعلم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير العالمين. وفقه بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاكهين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. بجاهك يا الله وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجب دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muratibul awqat al mukarram anu kusing kuring dipihormat. Anjeunna nyebatkeun ka sim kuring guru sanes hartos simkuring guruna, tapi eta mah hiji katawadoan mantenna. Syaifi wa syaikhuna wa mursyiduna wa wasilatun bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmati alaina
pangarsa AA tadi anu ngisi acara ijab anu sangat kusim kuring dipehormat kalayan ditedak doana sareng mudah-mudahan ulah waka diwapatkeun guru-guru urang sadayana selagi urang can nyerap ilmu ti marantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Salaresna sim kuring neme teu acan ai tepang di kieu nama sareng pangarsa kasepuhan Kang Ajengan Cecep punten disebar namina nanging upami sareng sepuh sim kuring mah sering bahkan pernah sareng sepuh sim kuring ge dipasihan Ali moal meureun aya pernah yang sim kuring mah meureunnya kitu. Tah mudah-mudahan para guru-guru urang sadayana mudah-mudahan diparaos siswa amin ya Allah ya rabbal alamin dilangkung-langkung mangpaatkeun elmuna dilangkung-langkung ka istiqomahanana oge dina waktosna mulih ka jati mulang ka asal maot ngaranna mudah-mudahan di titelan maut husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Para rerencangan simkuring, para santri anu ku simkuring dipehormat anu nampak hadir dina ieu tempat alhamdulillah para santri mah da geus biasa ngaji nya matang hadir oge pangpayuna benten sareng bapak-bapak ibu-ibu anu ku simkuring kirang pati katingal ieu teh. Alhamdulillah para santri mudah-mudahan sing disarolehkeun amin. Oge sing dimanfaatkeun elmuna baik anu diaji maupun nu teu diajina amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab tina ngaji 5 tahun teh ditunganana 5 tahun teh ai eusina nama can potong ku pere can potong ku bali can potong ku kedul nya. Tah mudah-mudahan baik nu diaji maupun nu teu kaaji oge sing manfaat kanggo hidup amin ya Allah ya rabbal alamin. Mubalik aya 2 ieu teh janten kedah ngabagi waktos ayeuna jam 10 langkung 15 menit panginten kedah dibagi 2 tangtu kituna manawi ieu mah katepi ku pangarti simkuring kahontal ku pangabisa urang nguningakeun hiji hadis pidawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisna nate innallaha kariha salasatan. Sakali deui. Innallaha kariha salasatan. Kali deui. Innallaha kariha salasatan. Lamun kurang fokus para santri tangtu geus ararapal di mana hiji kalimah dimimitian ku lapad inna atawa ku lapad anna hukumna tegas. Innallaha jadi kudu rada nying sahalis teh. Innallaha saestuna Gusti Allah kariha eta kapayuna kariha biasa urang lamun maca hadis geuninganannya menakan hadis teh sok bahasana teh lembut. Innallaha la yuhibbu biasana hadis sok itu. Tapi dina ieu hadis mah nganggo lapad kariha. Ai la yuhibbu teh pan teu mikaresep hartina teu resepnya. Ari ieu mah kariha lawan tina bahasa lemes berarti rujit we lah meureunnya. Jadi nganggo lapad biasana hadis sok lembut. Innallaha la yuhibbu biasana mah Gusti Allah teu mikaresep. Ai ieu mah nganggo lapad kariha banget teu resep. Punten para sepuh ieu atanapi para santri mending disebut kurang kasep atau mending disebut goreng patut? Kurang kasep. Alhamdulillahnya.
urang oge kitu nya ieu maneh teh bager, maneh teh soleh ngan hanyakal kurang kasep. Kurang kasep teh berarti goreng patut. Tapi aya bahasa lemes eta mah nya kurang kasep bahasa. Beda deui jeung kieu maneh mah euy keur mah kedul, maneh mah ca sagala cadu goreng patut deui. Kudu hirup deui. Tah ieu bahasana hadis teh biasana la yuhibbu, biasana mah Gusti Allah teu mikaresep. Ari ieu mah nganggo bahasana teh kariha kalimahna teh banget berarti rujit. Saestuna Gusti Allah mikarujit meureun kitu bahasana mah salasatan kana 3 perkara. Kade meureunan urang da urang lamun disebutkeun antara kurang kasep jeung goreng patutnya sarua keneh teh persis seperti kata bahasa awam jeung bodoh. Ari disebutkeun awam mah urang teh urang mah pan jelema maneh mah da jelema awam nyerengeh we seuri. Tapi disebutkeun jelema bodoh mah urang teh ngulibek beuteung depannya amek. Padahal antara awam jeung bodoh teh sarua belegug-belegug keneh teh. Ngan beda bahasana diperhalus. Tak ieu ge hadis teh biasana diperhalus innallaha la yuhibbu biasana mah tapi ieu nganggo lapan kariha. Banget rujit kana 3 perkara. Berarti kade urang ulah keuna kana nu 3 ieu. Amal lami teu da 2 nu balikna. 3 we. Nu kahiji qila wa qala. Jadi nu teu dipikaresep nu dipikarujit ku Gusti Allah teh qila wa qala nu kahiji. Qila wa qala teh mun bahasa urang mah kabar burung. Kabar burung anu teu puguh seluk-belukna teu yakin bener atawa salahna ieu teh. Sapertikeun kieu bejana si anu balik ti Saudi euy. Heueuh aya kitu. Bejana mah cenah aya na beuteungna aya eusian ceuk saha ieu teh aya we ta eta aya teh ti saha. Aya paribasa bejana si anu teh ongkoh parawan euy. Tapi geus geus kakanungan ceuk saha maneh make nyaho kitu aya we eta aya teh ti saha. Kade urang ulah waka percaya lamun selagi can apal buktina. Naon sabab bertentangan jeung ayat Al-Qur'an wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ulah waka percaya kana omongan anu urang can yakin. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut pada urangna we hayo. Unggal tepas pada urangna ieu mah tapi pada urangna. Ieu mah pada urangna hayo we kitu. Bertentangan jeung Al-Qur'an wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ulah waka percaya kana perkara anu urang can nyaho can yakin eta percaya eta omongan teh. Naon sabab inna sam'a wal basara wal fuada ceuli panon hate urang pikiran urang bakal dipertanyakeun pertanggungjawabanana. Misalkan aya bahasa kieu cenah ongkoh parawan keneh ieu teh tapi geus kakanungan. Kumaha tangga hukumanana nu kitu lamun teh mah aya jelema anu reuneuh di luar nikah. Moal aya di urang di Amerika paling aya. Padahal unggal tepas sekarang. Kumaha tah hukumna? Nah lamun teh mah ieu budak teh ongkoh parawan tapi geus kakanungan kawinkeun tong kawinkeun we. Sah teu eta kawinna sah. Engke dina nalika budak lahir teu kudu dibalikan deui akan. Sah kawin. Jadi keur bapak wali atawa keur naon teh keur naib ulah nanya ieu kandungan sabaraha bulan. Eta ulah nanya kitu keun wae eta mah urusan dokter. Kawinkeun sah teu sah kawinna.
sahkeun engke teu kudu dibalikan ngan aya nganan ieu nalika engke budak lahir borojol teh misalkan anakna teh lalaki keun bae ieu ngaji ieu keun bae ieu terusnya keun bae lah ieu ngaji kolot we dalam kita heureuy mah kajian turun teu bisa da heureuy urang kieu we lah ngajina nya keun bae tah engke teh borojol geus dikawinkeun ieu geus diakadan tapi dina keur kakanungan engke borojol anakna teh lalaki misalkan geus anak lalaki teh pan eta mah nu di luar nikah anak lalaki mah santri kudu paham meureun geus paham santri mah tah engke anakan deui anu geus dijeroakan awewe misalkan adina teh awewe deui adina awewe deui tapi ka 3 engke nalika adikna rek kawin ieu mah nu di luar nikah mah lalaki anu adikna mah geus di jero nikah 3 an awewe misalkan engke lamun misalkan erek aya nu mileuheung eta adikna anu awewe teh wayahna lamun teh mah bapakna paeh ulah karantena tuh bapakna paeh lamun bapakna paeh eta si lanceukna nu panggedena nu hasil di luar nikah teu bisa ngawalian lantaran dulur sainung pan teu bisa nu nomor kadua lamun teh mah bapakna beunghar bapakna teh beunghar tak ieu anak anu di luar nikah mah teu kabagian warisan eta masalah anu pegat warisan kitu teu kabagian tuluy lamun teh mah anakna teh borojol we awewe misalkan nu di luar nikah teh borojol anak awewe mangka eta si bapakna teu bisa ngawalian ku eta ka eta budak kudu wali naon atuh wali hakim kudu ku wali hakim jadi meureunna cek bapakna teh mana ieu walina cekna ieu ka ieu bapakna oh teu bisa cek bapakna itu nama kitu bisa tinggali beungeutna mirip teu bisa mas bro teu bisa tuluy ieu cenah tinggali tes DNA na ge darahna ge sarua teu bisa naon cenah salah abdi salah maneh sabab maneh nyoblos sameme pemilihan teu bisa ngawal Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ku hideung kanu tadi wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Sakumaha lamun teh mah aya cariosan ka urang, bejana si anu lamun teh mah urang can yakin eta permasalahan ulah loka percaya. Sabab ceuli urang, panon urang, pikiran urang bakal ditanya pertanggungjawabanna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Taeta ulah pacenah-cenah ceuk ieu cenah tapi teu yakin. Ulah bakal percaya. Hiji tah eta teh dipikaresep ku Gusti Allah sabab tanggung jawabna gede. Nu nomor kadua idho atau mali. Jelemana teh boros. Idho atau mali teh maksudna jelema boros teh kieu sing ingat da ai harta mah setiap Gusti Allah namahkeun harta ka urang hakikat nama harta teh keur namal ibadah urang anu teu mampu lamun urang dibere beunghar hakikatna mah ku Gusti Allah teh eta harta urang teh keur namal ibadah urang anu teu mampu contoh misalkan baturna geus daekeun puasa Senin Kemis ulah wakabang enggak baturna Senin teh jeung Kemisna nu puasa Senin Kemis ulah wakabang enggak sabab baturna puasana geus ayyamul bid 13, 14, 15 ayyamul bid teh waktu caang bulan anu ayyamul bid ge ulah wakabang enggak batur mah puasana geus puasa daun naon puasa daun teh puasa Daud teh sapoe puasa sapoe henteu sapoe puasa sapoe henteu jadi urang ulah nekat cek urang teh emang si eta hungkul nu bisa puasa Daud aing isukan rek puasa Sulaiman teu bisa daul dan ukur ketika Daud
Jadi hakikatna kusabab urang teu mampu ngalaksanakeun pos batur puasa sunat Senin jeung Kemis atawa ayamul bid atawa puasa Daud, urang mah teu bisa ngan urang dititipan harta ku Gusti Allah amal ka ibadah urang anu urang teu mampu teh ku harta urang. Lamun batur ngalaksanakeun puasa bisa urang kusabab dititipan harta sedekahkeun urang sarua ka ganjaranana. Sabab aturan harta mah dina Al-Qur'an oge wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Setiap ku Gusti Allah ditamahkeun harta ka urang, harta urang loba, hakikatna mah keur namal ibadah urang nu urang teu mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salajengna dah harta mah sadayana oge titipannya, titipan di Gusti Allah. Misalkan contoh ya, urang dititipan motor, urang teh nu boga iman, misalkan jol aya batur saya mah nitipkeun motor ka urang, mang titip motor ka urang, bahasana nitip. Eta geus dititipkeun teh jelmana ini nu nitipkeun motor, urang teh nu katitipan ge diuk dina motor, ngaca dina spiona asa motor urang we didiukan. Meureun ceuk nu nitip teh lamun ditingali ti kajauhan, ih nah aing ngadaling mere motor aing mah nitip, nah mah jiga nu manehanana. Nu nomor kadua titipan kudu dijaga, lamun teu dijaga nu bogana bakal ngamak. Misalkan batur geus nitipkeun motor ka urang, dititipkeun mang nitip motor, bahasana nitip, ku urang teu dijaga, pas dicopot deui ku nu bogana lampuna peupeus, spionna leungit, knalpot eueuh, ban hareup leungit, ngamak moal nu bogana. Ngamak moal? Ngamak atuh. Ceuk nu eta teh ceuk nu nitip teh pan aing teh nitip ka maneh kunaon ieu teu dijaga ku maneh. Kitu oge urang dititipan harta ku Gusti Allah, lamun urang teu bisa nasorupkeunana mah Gusti Allah bendueun. Ieu mah harta atawa urang dititipan anak, bahasana nitip anak teu diurus ku urang, nu hiji ngarampok, nu hiji nyopet, nu hiji babadog rarampok. Ngambek Gusti Allah. Sok mana? Kudu dijaga. Sabab lamun teu dijaga Gusti Allah bendueun. Tah ieu ge urang dititipan harta ku Gusti Allah, hakikatna mah keur namal ibadah urang nu teu mampu. Lamun batur bisa maca Quran urang teu bisa, ngan urang dititipan harta sok meuli Quran wakafkeun ku urang. Batur maca tina samurupna dibere urang oge 10 kasaya. Mana dalilna? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Hiji dibayar 10. Lamun teh mah urang dititipan harta, dititipan baju lah ya. Urang meuli baju weuteuh. Baju teh baju weuteuh. Buru-buru urang teh pangmimitina teh dipake ibadah. Naon ameh ngeunah dihisabna nalika dihisab. Urang make baju weuteuh. Buru-buru urang teh pake salat. Tidur waktu lohor pake baju weuteuh teh pake salat. Ameh naon? Ameh ngeunah nalika dihisabna. Ditanya ke Gusti Allah di poe kiamat teh, eta maneh menang baju di mana? Gusti, ieu mah harta anu paling halal, harta menang abdi, menang kesan abdi, dipake naon pangmimitina ku maneh? Ngeunah urang ngajawabna, dia mah salat, Gusti. Ai urang boga baju weuteuh dipake ka mana? Masalah gitu. Jadi lamun ditanya teh cenah baju eta pake naon eta? Di mana mana? Iya harta abdi Gusti, untuk menang mau harta. Pakai naon pangheulana? Pakai ulin Gusti. Tah itu, masya Allah. Jadi lamun teh mah matak sahur para guru geuninganan para gurunya, para masyayikh kiram, taluk agungnya sampai
Lamun boga baju teh buru-buru pakai sholat, boga senal buru-buru pakai bawa cenah ke masjid, pakai sholat urang teuneun di luar ini teh urang hati lain hati pakai sholat pakai senal. Ma'asyiral muslimin, Syekh Hasan sabab urang teu nyaho nya amal mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah. Sabab urang teu nyaho amal mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah. Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Pantaran Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala sing kuring sok tapaul ka para guru-guru nu di Taluk Agung, nu di Nyelempet, nu di mana we. Para guru-guru lamun ngalogatan lapan roa, ngamaknaan lapan roa, ai roa mah pan ningali nya mana roa mah. Tapi lamun kaituna aya lapan bil manami, lamun kaituna aya lapan bil manami sok dimaknaan ku ngimpi. Padahal aya makna ro'a mah nya ro'a mah ningali. Tapi lamun kaituna lapan bil manami sok dimaknaan ku ngimpi. Sing kuring sok tapaul we ka para guru. Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala anjeunna pangkatna tabi'in ditalkinna langsung ku Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pangkatna tabi'in. Anjeunna ro'a bil manami ngimpi mun cek urang mah keur sare jog sora tanpa jirim hatib teh. Cek hatib teh He Hasan Al-Basri cing kira-kira cek maneh amal naon nu yakin nu ku maneh dipigawe bari ditarima ku Gusti Allah. Dauhan Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala da anjeunna mah kantos ahli ibadah. Saur Syekh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Gusti ieu abdi teh kantos ngalaksanakeun ieu. Abdi kantos ngalaksanakeun ieu. Abdi ngalaksanakeun ieu bali kholisan mukhlisan. Bali ikhlas abdi Gusti ngalaksanakeun ge. Eta cek sorat, cek hati sorat tanpa jeung pantes we da mah Syekh Hasan Basri mah atuh kantos pangkatna ge tabi'in atuh anjeunna nama. Cek hati sorat tanpa jirim He Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Hasan Al-Basri eta amal maneh kabeh oge eueuh anu ditarima. Masyaallah. Eta amal si Hasan Al-Basri ngan nu matak bisa ngasupkeun maneh ka surga teh waktu maneh sodaqo ka hiji laleur. Maneh keur nulis, maneh keur ngarang kitab ku mangsi jol laleur antau kana pulpen maneh ku maneh henteu digebahkeun diantepkeun ku Hasan Al-Basri teh ek sina wareng beuneu eta laleur geus wareng eta laleur ngapung deui. Tah nu matak ngasupkeun maneh ka surga teh nyaeta waktu maneh sodaqoh ka hiji laleur. Amal maneh mah nu sejenna mah eueuh nu ditarima iwal teh eta waktu sodaqoh maneh ka hiji laleur. Masyaallah. Jadi kurang gitu ninggalnya amal mana lamun rek nemongkeun tina ibadah urang hayang asup ka surga ibadah nu mana urang nemongkeun eueuh. Aduh cenah urang mah kumaha atuh da dosana ge saliput hulu satangkung ning langit satangkarak jagat aing mah kagok borontok kapalan carama geus aing kagok kieu hirup teh teu kenging kitu. Sabab Abu Dzar Al-Ghifari teh seorang begal. Abu Dzar Al-Ghifari seorang begal eta. Namina teh Jundub bin Junadah. Anjeunna sakota Ghifar kabeh begal kabeh. Ngan lebat Islam ka Kanjeng Nabi langsung, ya Rasulullah abdi hoyong lebat Islam. Anjeunna pimpinan begal sakota Ghifar. Namina mah Jundub bin Junadah. Ya Rasulullah abdi hoyong lebat Islam. Hoyong dituntun ku salira. Ceuk Kanjeng Rasul ulah waka. Sabab itu maneh wah pasti ribu meureun pada ngagebugan malamun maneh asup Islam mah. Namun sabab anjeunna pimpinan begal Jundub bin Junadah. Timbul pertanyaan naha Kanjeng Nabi bat ngalami-lami batu rek lebat Islam. Eta mah aya alasan sabab Jundub bin Junadah lamun asup Islam bakal diparaehan ku murid-muridna, ku anak buahna. Kumaha laran Jundub bin Junadah, ya Rasulullah mah nya abdi ngabegal jeung ngabunuh babadog rarampong.
terang-terangan asup Islam make kudu terang-terangan. Ayeuna ya Rasulullah ditalin ku Kangjeng Nabi lebar Islam langsung. Kumaha tah sakota Gifar anak buahna nu begal hungkul kabeh asup Islam gara-gara Jundub bin Junadah. Bahkan janten perawi hadis karangan Imam An-Nawawi rahimahullah dina kitab hadis arba'in anu hadis ke-18 ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Yeuh, lamun maneh boga dosa, ulah sok diantep karepna setiap maneh milampah dosa buru-buru balik ka Gusti Allah sabab ladang kagorengan maneh bakal digempur ku Gusti Allah. Bakal dihampura. Cek Jundub bin Junadah ieu lamun teh mah dosa jelema di alam dunia saha sih nu panglobana hayang nyaho. Maneh mah moal mungkin can pernah ngabunuh ratusan jelema. Moal mungkin maneh mah rampung tika beak sagala rupa. Moal mungkin maneh mah ngalakukeun kariweuhan di alam dunia, moal mungkin kos urang cek Jundub bin Junadah. Jangan perawi hadis. Dina kitab hadis arba'in hadis nu ke-18 karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Aya Imam Nawawi, aya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ieu mah hadis arba'in lepan dina ku Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saurna ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Setiap maneh milampah salah, setiap maneh milampah dosa, buru-buru balik ka Gusti Allah. Sabab ladang kagorengan maneh bakal dihapus suatu saat ku Gusti Allah. Urang kuninga Umar bin Khattab. Kuninga teu? Terang ke Umar bin Khattab. Aduh, tah Umar bin Khattab urang lamun ditaros. Kan waktu kapungkur mah Kanjeng Nabi ngadua, Allahumma aizal Islam bi Umaraini. Gusti tulungan agama Islam ku dua Umar, hiji Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisham. Lamun Umar bin Khattab mah urang ge uninga nya sahabat Nabi, tapi sapalina Umar bin Hisham mah can aya nu arapaleun. Uninga teh Umar bin Hisham. Umar bin Hisham teh lamun bahasa katelahna nama bos Abu Jahal. Eta Kanjeng Nabi ngadua, Allahumma aizal Islam bi Umar ini. Gusti tulungan agama Islam ku dua Umar. Hiji Umar bin Khattab, kedua Umar bin Hisham. Dauhan Allah moal bisa dua kali hiji. Bari harita mah Sayyidina Umar oge nuju aya can lebat Islam dina taun katilu anjeunna mah pangpaneurina. Da disebutna Abu Hafs, raja singa, raja bulat. Genah teh ngaji di bibir sisi jalan teh jadi loba cedak. Nah, sok lah. Dan sore teh. Datunya, sepuluh, nanti harapan nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi gitu. Umar bin Khattab ge pan urang mah uninga. Kesalahan anak nu kapungkur nu sebagai raja bulat urang mah teu emut. Naon sabab-sabab tos uing teh. Maka saur Jundub bin Junadah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Setiap maneh milampah dosa sakumaha dosa maneh loba oge buru-buru balik ka Gusti Allah minta hampura. Bakal dihapus ku Gusti Allah. Bakal dihapus. Ulah dieu aing mah geus kagok da kagok jadi jelema teu ceuk geus we. Sabab innallaha yaqbalu taubata abdi ma lam yughargir. Yughargir teh kayu tah geus ngagenggerong. Gusti Allah, innallaha la yaqbalu taubata abdi ma lam yughargir. Gusti Allah moal narima kana tobat hiji jelema, bakal narima kana tobat hiji jelema. Salagi asal eta nyawana teh can nepi kana genggerong, lamun geus nepi kana genggerong mah teu bisa mohon maaf malaikat. Hayang tobat ai nyawa geus kana dikorok geus kana kieu cek malaikat ge mohon maaf. Nasi sudah menjadi peuyeum tidak mungkin jadi bubur. Moal. Jadi moal tarima mumpun kurang kesempatan ke saur Jundub bin Junadah dibalik geura balik ka Gusti Allah sok dihampura maranganeh mah dosa moal secara urang oge dihampura dosa bahkan jantan perawi hadis
Masirul muslimin itu akal mali. Nu katilu kasrotas soal. Loba nanya perkara anu geus puguh loba ditanyakeun sapertikeun aya hadis geuninganna rame geuninganna dina media sosial mah dipayu cenah rama Kanjeng Nabi teh lebat ka neraka. Masyaallah urang teh sing sopan nu dicarioskeun teh teh junjunan urang sadayana dan hadir ka ieu tempat teh lain erek ningali mubalikna lain nu hadir ka ieu tempat teh ngan ku sabab eta mubalik rek ngomongkeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak daek datang teh lain edah ningali mubalikna lain ngan ku sabab ieu nu ngaromongkeun kasrata soal ramah Kanjeng Nabi sok pamingalian kun cenah dina kitab tingalian ramah Kanjeng Nabi mah kasu kana neraka. Ya Allah ya Rabbana ieu dicarioskeun teh pan ramana. Memang Kanjeng Nabi pernah nyebutkeun abi teh nyata kana neraka maksana mah ka Abu Thalib puntennya sing kuring Abu ya Allah ya Rabbana ka Abu Thalib ai paman Kanjeng Nabi mun eta mah lebet ka neraka tapi teu meunang kurang kieu. Oh paman Kanjeng Nabi kan teu meunang sing sopan eta teh paman Nabi. Tekeng urang tekeng kita. Memang Kanjeng Nabi nyebatkeun rama kuring teh ka neraka maksudna dinya ai urang Mekah mah disebut abi teh ka paman. Janten urang sing sopan. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kasrata soal teh loba pananya perkara nu geus puguh dina salat. Imamna leungeunna teh sok dirunaikeun kieu. Nu saurang sok ka dieu. Aing moal ngamamun ka si eta naon sababna? Leungeunna sok dirunaikeun dina sami Allah liman hamidah. Ceuk ieu aing moal ngamamun ka ieu sabab leungeunna sok dikadiekeun. Lamun ningali dina kitab Nihayatul Jen nu utamana mah ka dieu teh. Dilempengkeun sami Allah liman hamidah. Lempengkeun ka dieu. Nu utamana dina Nihayatul Jen. Bahkan aya nu nyarioskeun anu ka dieu mah cenah sapalena mah aya nu teu ngamenangkeun teu meunang cenah kitu mah. Ngan urang ulah kasrota soal ulah loba pananya perkara anu geus puguh. Nu geus puguh dicarioskeun ku ulama, kitu nanti ulama wah ieu teh bener eta teu ulah kasrota soal. Sabab Gusti Allah teu resepeun ka jelema anu loba ngadenge bari can puguh, nu nomor kadua jelema boros dina harta, hartina setiap dititipan harta ku Gusti Allah teh kalahkan jadi sombong. Lamun dititipan harta geus sombong tingaleun euy. Sabab baheula aya korun. Beunghar koret teh. Inna koruna kana min qaumi Musa fabago alaihim. Korun disebut bago. Lamun Fir'aun disebut togo, ai bago mah sombong ku kabeungharan, togo mah disebutna innahu togo cenah geuninganna. Dina Al-Qur'an, togo mah nyata sombong ku kakawasaan. Geus tingaleun korun inna koruna kana min qaumi Musa fabago alaihim. Korun di zaman Musa tapi tingali tungtungna korun mah beungharna, kunci berangkasna, kunci rahasiana lamun diangkat ku jelema gagah waktu harita moal kaangkat ku loba-lobana korun mah matak lamun aya jelema ayeuna koret geus tingaleun boga harta sombong tingaleun eleh ku korun wa inna lamafatihahu latanu bil usbah. Korun ge tungtungna mah hancur deui hancur tungtungna ade urang. Nah jadi tilu perkara anu ku Gusti Allah dibenci teh nyata bias dari jalan benar. Tilu perkara teh nyata nu kahiji kila wakola kabar anu teu puguh, nu nomor kadua ieu atal mani jelema sombong, lumbung ku harta, nu katilu kasrota soal loba pananya nu perkara anu nu geus puguh. Seperti kaum Nabi Musa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Cakap itu sakit teh, ayeuna nu balik hiji deui nya. Mohon nu balik aya hiji deui pangapunten aduh simkuring. Sakitu da panginten nu tiasana, da ieu teh aya 2 nu balikna sareng Al-Mukarram guru urang sadayana. Lamun apal aya 2 mah moal simkuring oge.
sugan teh moal dua padahal itu semua lemah ilmu karomah sesuai padahal teu kudu menang singkuring teu kudu ngawartosan gitu ek tolak bener tapi kituna panginten tilu perkaranya bakal kang urang oke ka para santri mudah-mudahan hidup sing jadi jalma ulama lah amin ya Allah ya Rabbal sing manfaat ilmu mah lamun mesti manfaatkeun mah ku Gusti Allah. Nu penting mah hormatkan jadi guru, da ilmu mah bisa dikasab ku getol ngaji, ku daek ngapalkeun babari ilmu. Lamun teh mah urang hayang boga ilmu, asal daek nanyakeun, asal getol ngapalkeun gampang ilmu. Tapi manfaatna hese dikasab. Ku kituna urang kudu hormatkan janten guru-guru urang sadayana mata doakeun guru-guru urang sadayana boga satempat maupun di mana wae. Guru-guru urang anu muruk mitutur mudah-mudahan masih diparanjangkeun yuswana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sabab doa Rasul ya sakediknya sabab doa Rasul ka jalmi anu ngawuruk mah didoakeun ku Rasul ge. Allahumma ighfir lil muallimin wa atil a'marahum wa wasi arzaqahum wa barik fi malihim wa kasbihim. Saur Kanjeng Nabi Allahumma ighfir lil muallimin Gusti hampura jami anu sok ngawuruk ngaji dosana wa atil a'marahum wa atil lamun ku aing mah kita jadi nyubungkeun tapi mah ku hamdah wa atil a'marahum panjangkeun Gusti yuswana wa wasi arzaqahum jembarkeun Gusti rezekina wa barik fi malihim wa kasbihim berkahkeun milik rezekina mata guru-guru urang mah tingali geura cara damal ka mana-mana ge boga we duit mah ai keur gaduh mah nya teu boga sateu ai keur teu aya da jalmi sakitu kata guru-guru urang nu satempat di dieu maupun nu di mana wae mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana ulah wa kadiwarapatkeun selagi urang can nyerep-nyerep ilmu ti marantena amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten sakitu kakirangan sinareng kalampungan hapunten milih lepat seueur lepatna hapunten anu kasuhun hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.